alus baju ieu teh baju menangkir dia teh. Hari kieu mah mani pulang pamer. Sampai teh paranaseun. Orang pamer dulu kira-kira pamer ka saha nya? Oh, ka Mak Neng we nya. Mak Neng lah. Dari budak eta mah ieu ka Mak Neng Eta si Risma. Ari mana dia Mbak Otet, naon tara di angir hulu dia mah. Mana ya? Baju alus wing mah. Da mah menang nganyuk. Ieu mah mangan jadi penting alus. Oh, Teboga nya tempo imajin naon nya ieu. teh boga da urang mah tara unyak anyuk. Ieu mah ni alus kita teh mah indah. Ieu mah mah resep mah gitu. Hutang Kok indah. Ieu murah mah. Iya mah ieu. Gampang ke kamar ieu teh. Kan hargana teh 200 nya. Kok mama ditawar 10.000 baeun geura ieu. Nu dagangna bodoh eta mama. Baju mu di murah, baju mahal mu. Ikeun sakitu mah wah urang ngerek meuli ngiluan. Bodohnya. Bodoh. Untung tapi kan bayar yang penting mah boga baju alus kieu. 10.000 ieu teh. Halusnya. Mun aya orang tipu deui we Urang meuli deui urang. Ih meni ieu nya. Tong nipu pamali, nipu mama eta teh. Kan bayar penting urang ngeunah. Menang alus heuh. Alusan baju kieu mak jeung eta oge eta mah murah oge naon eta mah tuh Kan ieu teh gamis teh ya atuh. sarua ieu ge halus Kenapa nama ieu mah alus ya geus Iya, gosip teu. aya teu haji naon cair bang emok urang minjem ka dinya mah nya Ih meni pas mah eta boga ke store baju urang minjem ke mah heeh minjem. sewang minjem teh Emang eta cairna sabaraha nya? 5 juta cairna teh 5 juta urang minjem duaan urang teh mahna Tuh urang kadinya tuh yuk ya. Kira-kiranya. Engke urang minjem si haji menang duit teh Mama nih yang nu seger-seger, yang baso mau baso ya. Urang meuli baso Wah ya tah. boga duit Kan bae orang nganyuk we. Akan ke mun geus menang duit di ieu Cah Haji urang bayarkeun. mali bere bener oge Baheula urang nganyuk heula kan boga duit urang bayar. Atuh ya. Encik kumaha panganyukeun anu ibi samangkokeun mangke dibayar. Wah, geus atuh mah nek bari heula tungguan heuh. Ih, besan kali lah. Cuma kemana sih tuh? Pasti ngagibah berarti mah. Yang katan sahanya. Pencahaya mau mungkin. Cuma si Eneng gitu. Maneng mana sih Mak? Udin masih mah meuli baso ke warung nangundang kakak Katan saha? dan cemiah tuh kakalet Hayang ah. Mang kemana cemiah? Jeman ieu tumben kalieur nganyuk. Eueuh pamajikan mah ka ditu ka pasar. Meuli bakso mah. Apaan marek nganyuk baso hem seger-seger soalna eta we nganyuk heula baso we dua mangkok mah. Si Gemak mah ahli kanu nganyuk teh. Naon buru? Nganyuk naon? Nganyuk bakso naon mak? Bakso cincang, bakso mercon aya. Eta we baso cincang we mama Bakso cincang pula. Cincang. Eta intina mah pokona mah mama ya yang campur dua nu hiji mah teu pake sambal heuh. Siap mak. Jeung hampura bakso ge saet. Bareng. Aya we naon merah naon lagi. Ge mie ayam nek. Bayang merah. Siap. Gosip naon mah rame. Mah ulin kudu kadinya. Cair mang emok cenah ieu.
Heueunya kabeneran atuh Cah Haji cair meureun. Terus atuh lain nginyeum ka Cah Haji. Aduh boraa ieu teh pasti moal mere emane lu pedit teh eta mah tuh. Ya tuh meureun sabaraha menangna ieu Ceu. Heueuh cenah ieu menang 5 juta. Leuh kabeneran atuh Ceu lain nginyeum. Lah ih, haru dietkeun geus rapari teh. Sabar atuh Ceu hiji deui mie ayamna ieu. Ladaan panggil ladaannya nu ieu mah nya. Yo, mah mie ayam teh. Ieu nu teh ladaan, tayang nu di ladaan. Yo, 10 ribuan. Nah, Nah, mah nek balik ada kaki baheula mah. ini nurus tunyung ngagibah we hayo. Mak, kesayangan. Teh ieu keur ieu. Eta nama li baso, cenah meuli baso cek mah Lu neng. belum dibaso lagi, Eta ini naon? ayam. Hayang atuh. Hayang. Hayang saya. Maneng. Aya ieu di imah. Maneng, eueuh baso teh ieu. Enak mie ayam. Bae eueuh mama naon we nu aya. Bae lah kan dia bawa sama jangan. Cek minjem mangkok ah. Bae asa kumaha engke mah nya urutna. Itu nih dikit. Mana? Oh iya. Mah hayang. Iya, teh. Siga nu lada ieu mah. Bilang tidak naga tuh ah. Ngomong lada asli nyebut. Itu kayak mana nganyuk we kali itu heuh. Langsung nya kulin ah. Heeh. Eta balik na burit teuing sia. Heeh. Apa saman balik na burit teuing mau dibere nyatu kau ini. Heeh. Ira anak nyambut ka Cah Haji teh tuh. Nama burit isukan da ngingeumna. Heeh, atuh teh ari dibere ah. Heeh. Piraku aya keneh modeuna. Heeh, pake mah dahar. Ayo marek minjem sabaraha duitna. Paling ge mama 100 pun ka dieu bakal dengan sangu dengan meuli beas. Oh, atuh sakalian nu ieu panginjemkeun 200 kabehna. Kusorangan ah mamong ream belum ngomong ngomong. Erakkeun urang teh teu naon ini tadi tuh si teu dibere aya kitu mapan ku emak leuheung. Tak ngomong nyem teh Cah Haji masa ngomong aing hoream. Mun teu minjem butuh gerak. Euy di oge sarua apan butuh panginjemkeun we ku keukeuh ka ku emak panginjemkeun. Ah, si teu mere ku ieu mah. Mani riweuh mah neng mah da. Geus cenah nuhun heuh. Rek ka mana eta emak? Balik, rek ieu rek marabang hayang. Ieu wadah kumahan heula ni nong torogan teh mungu mah wadahna urut rahakan teh. Nurus tunyung. Oke, selesai. Enci kumaha panganyukeun anu ibi samangkokeun mangke dibayar. Ayo mana udah bawa otet ke si Risma. Ari mana menilai otet, kunana haun, tara diangir hulu teh sia mah.